Bisa atuh angkolek mandi. Ah, buru kegerong napon eka jercong tuh. Hari yang ikan di masih sadut ya, iya baru dapet usaha dia di situ. Yang di batu bisa kasih bat. Mang ke orang bangga ngubar ngabernas ya lah. Bisi kurang lang rambut ku neneng. Mah teuas kan terus na oge. Atuh elek gue neneng aya hayang diketrok mah. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Tuh angkolek kegero. 6 ti heula. Maaris ya erek iraha balik nanti si bibi. Hayang endong cenah lanceuk maneh mah. Neneng balik sia eueuh. Ah aya oge ngan pageher wae maneh mah gandeng. Heuh atuh da mah aya eueuh sia sok inget wae aya sia sok dikasebeleun. Heeh matak ulah sok sarwana. Oh iya pak mak. Neng. Naha maneh teu salah make calana nu lanceuk. Bae ah mak, kieu we da baraseuh. Heeh nam kumaha maneh we. Tinggal gitu ayeuna curug. Heeh kahade ti gebrus neneng. Aing tariseun kitu curiga usah saha ieu mah euy. Aing mah ngalongok sawah geus ieu teh babad geus. Tinggal nyamper si Kowi aya mah lah. Juga si Kowi itu teh euy, kenaon si Kehed di belah dinya. Duh, si Kehed untung kadeuleu keur di dinya, tah lamun teu kadeuleu aing poos atuh nyamper ka ditu teh ieu mah. Wei, ka mana maneh? Tadi Cin. Orangnya kasih sadut yo. Habis di mana sih kehead burat-burit kieu? Arek ka mana Kowi jentang-jentang di dinya? Urang gorok-gorok ka imah maneh, tapi maneh eueuh. Jadi urang ka dieu kasih sadut. Urang mesti girang punguhan geus kita meneukeun ieu sawah ku indung urang. Balocor galangna euy, beak pupuyeup. Oh atuh kasih sadut yap. Apaan eueuh si sadut mah ti kamari oge sia teh, di mamangna keur gawe. Ka aing mah butuh nage ka si neneng ning kasih sadut. Ongko bieu sia teh ngajak kasih sadut, tapi kalau kasih neneng tah waras maneh mah. Pan si sadut teh eueuh cek maneh geus anu aya ka si neneng. Nama tuh nam, mangga ditu. Bisa atuh angkolek mandi. Wah tulus mah mandi nake hoream. Bang, gocan urang balik yuk. Sakarek ge erek atuh neneng meni rusuh. Maneh mah da lain rek mandi ngan babaturan hungkul. Iris ah mama tulus mandi mah. Heeh karep atulah kumaha maneh. Nah buru kegerong napon eka jercong tuh.
pisan ieu pagawean ngabadeg di jaba barudak tegawe-gawe na kumaha aya aing Hari yang si Isen di masih sadut ya, iya baru dapat usaha dia di situ. Mang, gecan. Nggak saya uang balik. Neneng sayang combro, Mak. Maaf, uangnya aja mak. Gerang lala serehna atuh. Sarejang naon, Mak? Pan maneh teh hayang combro. Ai kitu combro di sarehan, Mak. Nya heueuh da lain ku daun cau. Mak ari ngomong teh meni sok tarik pisan. Da maneh mah can ngarti mah hayo wae tatanya. Nah, mah geuning dipeureut kitu. Pan erek digoreng, Neng, lain dikulup. Mana-mana tuh, Mak? Tah didinya di luhur. Oh, ana. Kawa ieu teh jeung tangkalna atau daunna ngungkul. Beda ngasakan daging hayam ogen si Mas sok jeung tangkalna. Ah, pasti lagi jeung tangkalna. Sakit ge mah meureun. Masak ieu mah teu. Masak ieu yang ngaranna ge Mahi Neng sakitu ge loba da. bisi kurang orang rambut ku neneng. Enggeus sakitu ge maneh sok kabina-bina. Ya atuh. Rambut keretan anak. Nya tuh hai lembut mah geus we ulah dikeureutan. Badag sawareh mak. Sok neneng maneh teh sing sagala bisa, da maneh teh rek rumah tangga. Mama hayu we rumah tangga buah iraha. Mah eta teh we tuluy di dinya. Teu neng, ieu mah dihuapkeun, ieu mah dibaheum. Mak ngomong teh jika wet lain ke anak padu wae meurna. Atuh da maneh mah sok tara ditingalikeun indung barang gawe teh. Asinarionnya baru dak eueuh ka dieu sia mah. Paling ge sarare neng barudak mah wayah kieu mah. Baralik di sawah. Balik di sawah tuluy harees. Gagabah teuing neng hawa cai malungse kana badan teh. Paingat mah lamun geus tandur tuluy ti bra. Heeh, eta teh indung teh bakat kuripu badan teh. Tah engke lamun pare geus alaeun neneng diajar dibuat. Ari dibuat teh naon mak? Gacong neng ngala pare. Lah atuh mah meuni ka sawah teuing kabehan kul mah cenah si Aa. Pan si Aa mah macul neng. Ngala pare mah tah maneh awewe. Geuning batur ge lalaki sok ngapare mah. Heuh, eta teh jalmana nu daekan. Atuh mah si Aa jalma kedul kitu. Heeh, maneh mah kudu aya nu sahijieun ulah siga lanceuk maneh. Kecin usaha euy di imahna. Oh, acan ge acan sama di dalam punggas hareupan. Oh, we bisi we atuh ieu cenah neng jeung indutna. Ieu nanteng nyusul si sadut ka mamangna ka ditu. Lah, piraku da si itu mah tara daekeun ninggalkeun imah atuh. Royak lah ka ditu ang tempat tuh. Heeh. Rut.
Dut. Neng ta barudak sorana mah aya. Saha mak? Awi ta jeung si Mocin sorana mah. Sina ka dieu neneng mau batur. Yap barudak ka dieu. Cek, nak keringin Naomi sengit kieu. Iya puguh aja teh hayang combro jeung si Neneng eueuh dahareun wi. Duh, urang yang pisan puguh cak. Atuh da pajarkeun hakan nu embung sia macin. Pan mata kitu ge rezeki urang meureun aya di dieu sia teh. Kalau baca nyen combrona uing ada hayang ya. Nya sia ge tah geuning hayang kehed sia teh kalawe ka urang. Kadaria tuh di luar wae. Oh si Sadut lah neng kesal ya. Awas si agen aya neneng ieu. Anjir, wi euy. Lain anjir kehead. Oh si Sadut mah we elegan sia teh. Atuh elek gue neneng euy hayang diketrok mah. Aya pohara neneng ka uing teh. Cicing wi kewang ada combro. Angke mun geus asa ka dia deui. Nempola pigawean tuh di mang aja di pireun sawah. Aya padu merenah kehed maneh. Ji atuh pancul di dia gewe mamilu mantuan ngagoreng ada hara rese. Ji gue ai erek ningali pagawean mah kayak geus asa ku neneng di jeroan. Neng siap neng. Ya tuh Cin. Mang Ajo tugan aing mah tunggul, kata Mang Ajo keur diuk na batu. Oh, nak kenaon di dinya ya? Mang Ajo. Keur naon di dinya? Bisi kasurupan. Oh, mang geus kasurupan mah urang nu barabe ke teh mang. Aduh, baru udah kayak juga roblong ya capek kesigalen tak kolot wae. Kasaket sia padu wae ngomong teh, padu merendah gitu eta nyarita. Mang, montong diuk na batu bisi kasibat. Oh, mang ke urang bangga ngubar ngaberna sia lah. Nah, barbel sia teh padu merendah wae ngomong teh sigale mah ka kolot. Pan aing hariwang mang nempo amang hulang-hulang ti kajauhan. Permikiran pegawean aing mah ngahulang teh lain dan keparuh modal. Da urang niruasan mah ningali mangulang-ulang naluhureun batu sia sok cieun kesurupan. Ai marane kamarana burat-burit kieu. Puguh arek ka si Sadut urang teh mangan eueuh si Sadutna. Kamana si Sadut euy paingan militer iseun. Oh, mang keur bebantu di mamangna. Ya mah ka dieu teh meureunan arek ka si Neneng mengpang-mengpung eueuh si Sadut nya wi. Tah gitu mang nu puguh nama teh mang. Ulah sok paradut teuing mang ngomong teh, digaling kolot wae. Paneu ke da ku aing geus kabaca da aing geus kolot. Tapi dah euy. Nah, ada isuk barabat di itu tuh. Barabatnya di urang aing geus nya sema marane isukan. Oh, mang da urang geus aranggeus bagawean mah dina kolot mang euy. Ari sia eta jeung naon atuh ngalanuan nu kitu meni unggah. Poe didel-del ku aing teh ngalanuan nu kitu. Mang da urang mah hirup di leuweung iwat nu kieu we mang ya lalap teh. Eta mah para domba Mang Ajo Cin atuh nu kitu mah. Iya ngomong salah badan nu tebet wae. Di mana mang pagawean misukan teh? Tuh itu di ditu nu aya tangka mahoni itu geuning apal ieu meureunna nu aya tangka mahoni deueuh deui eta ieu nu aya tangka mahoni mah nu aing. Hatta banda sakitu ge meni agul eta ngomong. Ih, apa sia mah aing ngabejakeun wates nu aing eta tangka mahoni di dinya bikin kesalahan deui sia deureut anu batur tiga baheula geuningan. Apa sia magawena kararitu. Heeh, mang hayu gawe isukan lah. Urang geus bareres nu indung urang mah. Naon deui ayeuna? Geus tinggal nyamaraan ieu Neng. Sok-sok atuh lain bantuan emak. Teu naon deui atuh mak? Mak bisa teu niup songsong teu monyong. Ari maneh kakolot teh sok ngalunjak wae. Sadawe mama menikah cida moyong pisan tuap tiup teh. Ma teuas ngagerusna oge. Cik atuh Neneng maneh kitu-kitu wae ge meuni hengker. Betul bisa tuh mah teuas bulan oge. Tuh mah nyareledak kieu. Mari oncomna bubukeun. Beuweung Neneng kumaneh. Ih emak ditanya teh teuing waras.
Pan eta geus bisa neneng nya naha aya we gurawak-garawak. Pan bisi salah atuh mak. Tah kitu oncom teh sina dalit jeung eta. Iya tuh kumaha? Maneh mah pan indung mah keur ngurus sampeuna. Atuh da mama menit angus-angus wae sakit itu wae ge. Mak, urang mah cacaang teh nu kieu we jeung nu kieu. Nyapan urang mah cicingna di tengah leuweung neng pasti ku damar. Kalah mehong mah kana irung ge. Heeh kudu narimakeun da urang mah cicingna ge mencil. Mah di si bibi mah aya lampu nu make kabel mah urung. Heuh eta teh bohlam neng listrik. Mun meuli mah urang ge nu kitu. Puguh da aya di warung. Hese mah geuning teh buleut-buleut. Kieu ya tingalikeun indung. Dasar wa mah ngempe-empe nama kitu ngan ieu mah gerepeng we. Mak sacan. Kakara ge gebrus neneng maneh meuni kabina-bina. Neng meni geus hayang mak. Sarua mah ge. Maka bayang amun keur aya si Aa meureun pagulit di pipir hawu teh. Neneng geuning maneh inget kalancek maneh. Embahnya heueuh atuh ngaranna lagi kalancik. Poe ari aya sok hungheng wae gunteng wae manehan. Ah da eta mah lamun keur ka si Aa. Mata kena ari kalancek teh maneh teh ulah sok galak. Namu mak. Ji garawan heula barudak di sawah, ieu da geus asak. Ama ke urang teang. Nah di sawah di mananya? Jin, ya geus asak cicing mah gerak ka dari ieu. Tah si Neneng euy, geus gura-gerocin, geus asak meureun combro. Oh, meureun wi. Aya naon ka ditu mah? Ari kitu erek naon ngajak urang ka imah si Neneng. Mang, keur nyeun combro di imahna. Oh, iya ari ngahuntu teh tigalin ka kolot. Aslina mang keur nyen sombong urang pada ka desa dek nempola sawah sabari mengurusan gawean teh. Ih, nama tuh ka dari itu hari kitu mah. Neng, ayeuna ka dinya. Kakak gorok-gorok wae. Iya wi geus asak geura barang dahar. Heeh ya geus asak barudak. Geura bararang dahar. Ieu da geus beres geus meunang 2 jirangan. Duh, kebeneran pisan ce euy, lapar pisan, kawat cai mah. Nah, ya naon euy si Neneng gorok-gorok wae, Cuk.
Iya Mang Ajo boga dahareun saeutik pedah tadi barudak karayangan. Nah keur olah naon cuy? Nyen combro Mang Ajo. Palingan atuh si neneng gerowak atuh cuy aya pidahareun. Heeh sok geura ka darieu geura bararang dahar.